Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra walau kana fi qalbihi mithqala dzarratin fi hubbin nabi fasalli ala Muhammad wa fi asri yusallillahu mi'atan fasalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi mi'atin yusallillahu alfan fala tansa sholata ala Muhammad. Kalawan disarengan tumagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala urang sasarengan muji syukur ka mantena di mana dina wengi anu ayeuna kalebetkeun wengi anu dipikat cinta ku Allah, dipikat cinta ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadayana tiasa sasarengan dina ieu masjid kalayan disarengan ku sehat wal afiat. Mudah-mudahan sing janten tawis urang sadayana teu putus harapan tina rahmat Allah Subhanahu wa taala sarta urang sadayana tiasa sasarengan salam milamina ti dunya dugikeun ka akhirat dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Tahiyat shalawat wa salam muga dilimpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabat tabi'in atba'i tabi'in tudumugi ka urang sadayana. Pamudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jalmi anu kapilih sebagai umat anu pangsaena anu tiasa ngamanfaatkeun waktos ngora, tiasa ngamanfaatkeun waktos sehat, tiasa ngamanfaatkeun waktos laluasa, tiasa ngamanfaatkeun waktos nuju beunghar, tiasa ngamanfaatkeun waktos nuju ayeuna hirup sarta acan dongkap ayeuna mangsana urang sadayana dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala eta umat anu pangsaena sareng mudah-mudahan urang sana sing kaais ku syafaat mangkena di yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Para ibu miwah para bapak hadirin rahimakumullah di mana ngarupikeun hiji kebahagiaan kabanggaan oge ka urang sadayana tiasa hadir dina ieu waktos kanggo
nyaeta ngalaksanakeun tina sabagean panggilan Allah anu langsung karena panggilan jiwa. Da ibu-ibu tadi ararulem ieu teh sareres nama ku jalmi manya tapi dionang ku Allah sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu tiasa dianggap teu berharga ieu riungan teh nya. Riungan naon anu berharga salian ti riungan urang sadaya sasarengan muji ka Allah maos shalawat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sateacana dilajengkeun kana ausan sholawat nyaeta urang sasarengan heula ngaos Yasin di mana fadilahna anu parantos kauninga ngaos Yasin teh terutami dina wengi Jumat atau dinten Jumat. Sajalmi anu ngaos Yasin dina malam Jumat atawa dina dinten Jumat eta sami sareng namatkeun Quran 200 kali tamatan. Ayeuna 200 kali tamat Quran sakumahaeun gitu nya. Namun ngaos Yasin teh nyaeta dina malam Jumat mah sabanding sareng 200 kali tamat Quran. Wakila nya eta tamat Quran 200 kali Masya Allah nya. Nah, dina dasarnya paingan horeamna kacida gitu nya dina dinten Jumat. Tanapi dina wengi Jumat. Salajengna atuh mutamikeun kana aosan Yasin eta sahajalmi anu ngaos Yasin maka dibebaskeun tina kasusah jeung kabingung dunya sareng akhirat. Utamikeun langkung ti payu niatna nyaeta urang nyalinung ka Allah Subhanahu wa taala saresna teu aya panyalindungan salianti Allah Subhanahu wa taala. Nyalindung tina naon? Tina rupi-rupi cocobi, rupi-rupi dodoja, gogoda, terutami anu tumrap kana keimanan, kana keislaman, terus kana diri, terus ka keluarga, seueur dodoja jeung cocoba teh nya. Cocoba ujian, dodoja atana anu tubiba kana diri, ka keluarga, kana harta oge, kana harta terus kana pangabisa sebenarnya terus keturunan turunan urang anak insu buyut bau kan itunya eta ulang menginginkan perlindungan ke Allah Subhanahu wa taala ku aosan surat Yasin teh nyaeta tiasa ayeuna kenging perlindungan Allah Subhanahu wa taala dina genep hal eta. Salajengna atuh sanes wungkul urang anu peryogi diraksa dijaga tapi keluarga oge nya diatawisna batur salemur terutami mudah-mudahan ku niat urang sadaya ngaos Yasin ayeuna oge hadiah dikhususkeun hadiahna kanggo almarhumah anu parantos ngantunkeun mudah-mudahan almarhumah Ibu Rama Aki Nini guru-guru sadayana wargi-wargi urang sadayana anu parantos lami ngantunkeun anu lume dinten tadi oge ngantunkeun mudah-mudahan di alam barzah sing aya dina kabahagiaan. Amin. Anu salajengna sateacan diaoskeun surat Yasin urang uluk salam heula ka jalmi-jalmi anu soleh, anu ageng, anu luhur, anu agung jasana kanggo urang sadaya. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imam al-makan ya imam jamir rahman. Assalamualaikum ya nahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya rijal al-walid. Assalamualaikum ya jamil kulli wali waliyatullah. Assalamualaikum ya abtal ya anjan ya sadat ya abab ya ulil albab. Assalamualaikum ya sultan aulia. Assalamualaikum ya kangjeng tuan syabul khadir jalani. Assalamualaikum ya kangjeng Nabiullah Khidir alaihi salam. Salamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. As'alakumullahu ta'ala yaumal qiyamah. Al-Fatihah. Kalawan aunsan Yasin anu diaoskeun dihadiahkeun ka Ibu Rama anu tos ngantun, maka Ibu Rama dihampura sadaya dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Ku aunsan Yasin teh dihampura dosa inung bapa lebetkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala, terutami aunsan Yasin upami gaduh cita-cita anu gaduh kasusah kabingungnya anu gaduh cita-cita yang tercapai tak ka aunsan Yasin ngadoa dina hate anu tacan gaduh jodoh, mudah-mudahan sing enggal gaduh jodohna amin. Jempe nini mah pira kedah kawin deui anu tacan gaduh jodoh, mudah-mudahan sing enggal gaduh jodoh. Teras atuh salajengna nyaeta ngaos sholawat anu seueurna etangan Tuan Syahdu Qori Jelani anu mana nyaeta ngaosan sholawat eta kanggo ngalebur, ngedelet, ngahapus kana dosa nya ku ngaosan sholawat teh dihapus sadayana dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Sakali maca sholawat ribu eta leuwih alus tibatan ribuan maca istighfar sakali maca sholawat. Sholawatnya ka ieu. Anu kadua keur ngagedean hate, jelema leutik hatena teh itu hirup teu neut paeh teu haos. Kitu nya nete semplek, nincak semplak kaluhut teu nepi ka handap, teu nepi tutup lobang gali. Gitu. Nah, eta di antawisna aosan sholawat keur ngagedean hate, supaya ulah miit kuleun ya aosan sholawat. Ajeng atuh di mana aosan sholawat teh upami gede hate mah ibu lir ibarat miceun ayeuna bangke hayam, bangke domba, bangke muning, bangke sapi kalaut moal matak kotor eta laut tak gede lautna. Jadi mun misalna ayeuna aosan sholawat teh nyaeta keur ngaleungitkeun kasusah jeung kabingung gitu. Nah cenah geus maca sholawat geuningan abdi mah maca sholawat cenah anger susah, anger bingung, berarti eta mah aya nu leuwih dipika cinta sadian ti Kangjeng Nabi. Jadi sholawatna kudu dibarengan jeung cintana ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutami nyaeta aosan sakali maca sholawat eta dihapus dosa ku Allah Subhanahu wa taala dosa sagede gunung dosa kumanya ada disarangan ku cinta ka Kanjeng Rasulullah, ku karinduan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salajengna atuh keur kabingung kasusah kanyeri kapeuri supaya ulah ngungkung kabingung nyangcang kasusah eta maksudna Allahumma sholli wa sallim wa barik amin. Nyuhunkeun pitulung ka Allah Subhanahu wa taala oge ku aosan sholawat. Ya Allah mugi Gusti maparing pitulung ka abdi sapertos Gusti maparing pitulung ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat anu sacilu metu saucap nyata eta langkung saya tibatan doa anu aya di alam dunia ieu nya. Mangga dina hate masing-masing ngadoa. Anu salajengna nyaeta ngaos tasbih anu sakumaha biasa oge sakumaha eta ngaranna referensi ti Kangjeng Tuan Syahdu Qori Jelani. Aosan tasbih eta kanggo nyaeta urang sadayana ngadamel tamingnya naon nyaeta sunana mah bisi loba nu ngahina, bisi loba nu nyapirakeun atanapi ngarah ka urang teh eueuh nu ngahararina wae, eueuh nu nyapelekeun, eueuh nu naon disebutna teh anu nganggap naon ngaranna teh aya nu bodas leutik hiper bu naon eta bodas leutik hiper naon
remeh napal dina kapal. Jadi eta ka urang teh nganggap naon disebut teh nganggap gitu tangarana. Jadi lamun maca tasbih mah moal paling oge nya eta anu maca tasbih mah lamun disapirakeun ku batur mun dihina ku batur teh ciga mungkusan batu ku keresek di tengah jalan. Eta nu ngaliwat samurupna keresek murun. Oh, bodoh keresekna teh nyaon jerona teh di batuan. Pas ngawahan teu make senang, ngawahan ti kajauhan deuk najong kere di jerona aya batu. Saya jebrot. Aduh, kumaha ta? Nah gitu samurupna keresek. Tah naon ustaz subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Eta kanggo naon? Kanggo ngadamel tameng supaya ayeuna lain nyeri nu ditajong atuh kalah nyeri anu najong tah gitu. Ciga nyeduh ka langit ngaledek anu maca tasbih mah komo. Nya ciga nyeduh ka langit sok ajaran. Uih ti dieu nyarariduh kabeh ka langit bakal ka mana nepina. Nah, kana beungeut maneh gitu nya. Tah gitu ya. Naos tasbih di bumi atau tos subuh 100 kali ngaos tasbih deui, tos asar 100 kali. Anu ngaos tasbih 100 kali tos subuh, ngaos tasbih 100 kali tos asar dipasihan ganjaran 100 kali bunga haji ku Allah Subhanahu wa taala. Berarti 100 tahun 100 kali bunga haji mah paingan horeamnya. Nah, itu referensi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daya kalimah anu paling dipikat cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Nya salian ti ayeuna shalawat tasbih eta kalimah anu paling dipikat cinta nya eta kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sakali maca la ilaha illallah dihampura 4000 dosa gede ku Allah Subhanahu wa taala. 2 kali 8.000 dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. 3 kali 12.000, 5 kali 20.000 dia dosa gede dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amun ratusan kali, ribuan kali dosa salah lembur dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Ahli kubur sadayana dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Inung bapa kini tujuh turunan kaluhur tujuh turunan kahanap dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Kalimah kuncina surga, kuncina kebahagiaan dunia sareng akhirat, kuncina keselamatan dunia sareng akhirat, kuncina kariduan Allah, kuncina kariduan kalimah kuncina kariduan Allah, kalimah kuncina syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etanya nah, aya di atawisna syaratna kanggo kunci kebahagiaan. Naon nyaeta macana kudu bari nginget-nginget kealusan bat. Sekali deui, macana bari nginget-nginget kealusan batur. Inget-inget kealusan salah lemur. Diinget-inget kealusan salah lain pewotna kudu diinget-inget teh. Diinget-inget kealusan salaki. Aya cenah abdi malangganan isu keneh geus nginget-nginget kagorengan salaki. Atuh dekir habungan hirup. Isu kene geus nginget-nginget kakurangan pamajikan, kakurangan salaki, dek iraha, dek kakurangan tatangga, kagorengan urang kulon, kagorengan urang wetan, kagorengan urang kaler, dek iraha bahagiana, dek iraha beungharna, dek iraha bungana atuh dek iraha bagjana. Di dunya sakitu di akhirat cilaka, jalema nu sok inget-inget kagorengan bat. Sakali deui macana kudu bari nginget-inget kaalusan bat. Kalusan murid, ari boga mah murid. Lamun boga murid tak kalusanana inget-inget teh kagorenganana. Boga murid sim kuring santri sim kuring wayah kieu babaralaan can diparaban. Eta santri teh sarua sok dipangaritkeun. Mangga santri boga di kanang. Nah itu. Jadi eta kanggo kunci kebahagiaan hiji kudu nginget-inget kehalusan batur. Penting ieu keneh. Lamun nginget-inget kehalusan batur, poe ieu penting ieu keneh dibere kebahagiaan ku Allah Subhanahu wa taala. Nya batur saimah heula, batur salemur heula.
Parituna, ingat-ingat kalusan RT, kalusan RW, kalusan lurah, camat, bupati, gubernur, kalusan bapak nasa, bapak Indonesia teh, Indonesia Raya. Nah, bapak-bapak bukan nama, loba bapaknya kalusan anak ingat-ingat. Wah, bagja jelema teh. Lamun daek ingat-ingat kalusan. Nah, iya mah. Kumaha cenah eta kagorenganana pan geus disuguhkeun gorenganna mah tadi hareup aya eta gorenganna mah tekan tah. Nah eta aya bala-bala. Nah gitu. Eta teh di jagrageun jeung dikeresekan kudu nama. Nah gitu nya. Baca la ilaha illallah. Adam tata karamanana maca la ilaha illallah kedah bari peureum pak socana. Peureum sot panonna ulah kana bala-bala. Perem socana set. Nah, Robito hate ingat karena kalusan ilmu bapak, kalusan guru, dulur, lanjut adi. Iya maka gorengan adi dibaca Nah, langkungna ya, jalaman sok ngomongkeun kagorengan batur, kagorengan nu aya di diri batur bakal terap ka anak insuna. Cakta. Awas. Nah, geumat atuh. Karmana teu kurang ku kalimat thayyibah la ilaha illallah supaya urang sok ngomongkeun lamun sok ngomongkeun teh geus eueuh. Nah ka geus eueuh ieu na karmana eueuh. Paragina teu karma lamun kagorengan teh moal turun tumurun moal TS moal kagorengan teh moal aya buntutna diteuk lekeur meula jantung ngagurak jagat ku kalimah la ilaha illallah. Oge kalimah kamu netepkeun iman sareng memeh ditetepkeun ku batur tetepkeun heula ku diri sorangan sabatakallahu bil qouli sabit fil hayatid dunya wal akhirah yusabbitullahu alladziina amanu bil qouli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Kalimah kanggo nyampurnakeun keimanan nyata ku kalimat thayyibah la ilaha illallah. Masaran Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi atina mahabbataka ridhaka anfataka ala bizikrillah ila wa yunqunub awdhal zikri ala mannahu la ilaha illallah la naon cenah cikaracak ningang batu cikaracak ningang batu laun jadi dekok ai dileukeunnan mah gitu satuas-tuasna hate anak satuas-tuasna hate jelema satuas-tuasna dileukeunnan ku kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah kitu nya aya peripaosnya peripaos eta tah ngaduana dina hate masing-masing tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.